nanya RT RW dek naon sieun dianyangan kurang mun ku budak ngora mah dek we ai ku kolot kitu mah orea sieun repot. Jawa Barat artinya Sunda, kuring ngomong di dia Sunda. Subang Jawa Barat, Garut Jawa Barat. Lamun kuring ke Jakarta eudeuh ku Indonesia atuna cenah ustad lain ku bahasa Arab sok polontong. Lamun kuring ceramah ku bahasa Arab ibu jangar kuring lieur nya boro-boro mah ku bahasa Arab dina bab ceramah dina ngadoa weh pan janji amin urang. Hiji waktu salaki pinter bahasa Arab ibu teu ngarti cek salaki Allahumma inni as'aluka ajwajaini solihatan salaki bisa kana bahasa Arab cek ibu amin ya Allah istajib doana hek hartikeun Allahumma nun Gusti pangeran abdi ini saya tos jisim abdi as'aluka nyuhunkeun kagamparan salira Gusti ajwajaini aya alif jeung nun menta pamajikan nu kadua cek ibu amin puguh we atuh asa dititah. Matak jigana ayeuna talamun ibu ngadenge doa eta diciwit saleh naon teh tuh keheul atuh da heuh nya sastra matak sastra manu bogana urang Sunda dina wayang pan pinuh ku sastra menang make jeung teu meunang Al-Qur'an ge make mana bukti Al-Qur'an make sastra qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ad kabeh qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin os kabeh nah ari urang make jeung teu dimeunangkeun lain teu meunang sia eta mah ku teu nyaho pan Quran oge eta indahna teh make bahasa kitu Pak maka bahasa wayang keren bebeakan dinanya casna kertas bodas kuring ngotretkeun kretekning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kieu lindu ieu mata tipu sakolebat da ingetan lalakon mangsa katukang sastra. Ayo urang mah ari cicing di Subang bari mipir gawir nulung kawing mapajungkrang nulung kewang geus embung ngagunakeun bahasa Sunda nepi ka incu teh awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur awas jangan main sisi solokan palid keh kurumuy akina ti kota weh cucu kakek dicari-cari gok di dieu beuki teu balik eta bahasa Sunda. Well Sunda teh mongkeun ari Sunda boga luluhur urang Siliwangi tah mata karakter orang Sunda Siliwangi sili-sili wangi sengit jadi lamun hayang hirup maju Siliwangi hayu urang sili sengitan lain sili bongkar kana aib masing-masing nanaonan ai urang tibatan maju mah tuh kalau kamu mundur deui bener Siliwangi Prabu Raja sili-sili wangi sengit jadi raja datang ke rakyat dek nyengitan rakyatna apal kasusah rakyat nyaho ka bingung rakyat apal bisa nyusut cai panon rakyat eta nu di Arab raja teh nu kitu matak cekolot baheula lamun neangan pamimpin teh kudu budak angon budak angon di mana eta tempatna bahasa eta cicing dina sejarah Sasundaan tata titi duduga prayoga tata tataman saha eta rakyat disentet-sentet teuing mah tataman nyoco Pak dihianat-hianat wae ku pejabat mah rakyat geus demo eureun Pak tataman titi titinggi ngaran rakyat mah kudu jiga titinggi lamun rumah salah morongkol lain salah bari gagah ngewa kitu peta teh katilu prayoga ai prayoga mah hap-hap tangkal segitu gedena masih kan dieuneuk-euneuk matak lamun deuk ngajadikeun seseorang teh mikir heula kakara nyoblos ulah geus nyoblos kakara mikir geus nyoblos kakara mikir si Komeng menang alah heueuh nya euy bener lur ulama kareok Pak Bapak teu percaya ulama nu nyalon kamari kareleh areleh kareok artis mareunang ieu teh janji nyoblos mikir henteu kahartinya asal we nu penting mah beungeut tak kitu sadio nu paling parah urang Subang nyoblos urang Jakarta
nah memang orang Jakarta rek ngamajukeun orang Subang moal orang Jakarta dek ngamajukeun orang Jakarta kuduna ibu nyoblos ya ka orang Subang lamun memang Subang hayang maju pingpin aya ku orang Subang nu nyoblos ke orang Subang maka ti Subang ke Subang ku orang nah atuh orang Jakarta dicoblos eta meureunnya alasan silip sindir siloka sasbeta tah tata titi duduga prayoga mah muning budak leutik nungtun muning nuturkeun naha mah jeung nuturkeun tergantung budak angonna lantaran budak angon nyaho kana pangabutuh muning tah artina neangan pamimpin anu budak angon teh pamimpin nu nyaho pangabutuh rakyatna lur rakyat mah ditungtun ka ditu daek ditungtun ka dieu ge daek asal anu nungtuna nyaho kana kahayang rakyat ayeuna beas mahal teuing aing mah teu hayang mahal da guys 5 seni tah kana bab seni urang tong geuleuh sabab bab seni mah keren seni teh nada mana bukti itu di masjid make seni eling umat seni eta muslimin muslimat seni wujud kidamba muhalafatulil qiyamuhu binat kudrat iradat terus ilmu basor kalam qadiran muridan haliman make seni eta lo geuning jelema teu meunang cenah make seni-senian teh si eta jeung itu meunang eta adan ge eueuh senian teu ngeunah kabayang ku ibu adan Allahu akbar Allahu akbar hayalah sholat eueuh senian situ coba adan make seni Allahu akbar Allahu akbar raoseun ngan adan di urang mah ulah nu ngeunah teuing hees jelema teh matak adan di urang mah kuduna jeger nu make tato awakna gede sorana handaruan bari hoak adan teh gitu Allahu akbar hudang kabeh jelema tah mau teh rabeng ka masjid lain deuk salat panasaran saha nu adan nah da geus apaleun balik deui we eta matak dina subuh mah wayahna PDKM nu adan teh kudu jeger lah ulah ku kiai ulah ari kiai pan ngeunah teuing Pak kewe kiai mah adanna Isa gitu ngarah babari sare adan gitu teh ngeunah teh di Arab dari orang mah pan sarana prasarana ibadah teh garoreng ampli perepetan mic eueuh batrean matak adan teh setengah kadenge setengah henteu eho badag matak palebah adan teh Allahu akbar oh mau palebah hayalah sholat mah hayalah sholat lah kumaha cek nu tara ka masjid aduh eta jelema nu sok ka masjid di sangsara kuat aduh Allah gitu inilah di Indonesia Pak bisa terpercaya bener Pak takbiran di urang di Arab takbiran dipimpin ku budak ngora digaji 5 juta matak ngeunah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Arab plus ke Indonesia Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilah etaha cakang ieu maka etaha ilah aduh tapi suku sakitu ge lumayan sakitu ge lah ya aya lah sakitu ge tapi pan asli Pak artinya di urang mah ibadah teh kudu diolo mun goreng ngolo bahaya
Jumaahan Pak Kuwu sim kuring Pak Ustad nu di dieu entong legeg teuing da urang mah jelek jumaah teh korban tumpeng bareta teh. Pan Pak Jumaah kolot bala sok numpang urang dicarek barang dahar tawa ka barang dahar jang engke di masjid nah aya tumpeng kuat atoh belum aya tumpeng teh matak balik sakola teh keblus ka masjid langsung karasa ku budak nu disebut rajana poe Jumaah teh karasa nah aya istimewa di masjid teh poe Jumaah da aya nempan ku sabaloba dulur urang nu nyarek teu meunang kikituan teh bid'ah dolalah neraka urang sieun teuing eureun numpeng tempo budak ayeuna na PS jeung na HP heuh nyaho urang oge mata teuing kumaha si eta nu nyarek nu kitu tanggung jawab begitu ke di akhirat pan ieu mah sakadar metode numpang di jero masjid teh supaya budak katarik ka masjid loba nu nyarek teu kengeng kikituan teh dolalah neraka maknya aya Allah ngasupkeun neraka ku tumpeng deui ieu teh nu dihareup darek jemaah teh korban tumpeng gitu jeung tumpengna ge bentukna ge kerucut di luhurna make puncak manik leres teh Pak naon makna hirupna teh nete taraje nincak hambalan teu bisa ujug-ujug ngitung hiji 10 jelema lieur gitu kitu anger we ngitung mah hiji 2 3 4 5 genep 7 8 salapan nepi ka 10 artina nete taraje nincak hambalan teu bisa urang ujug langsung jadi artina proses daekna jelema ibadah teh aya proses diajak heula ku dahareun ditempokeun heula ka susahna diajak heula ku kalemah budian proses matak dina nilai seni keren seni baheula anu keren seni baheula mah atuh aduh ngandung pelajaran penca silat naon hartina sok kurang bongkar penca silat wae ngandung arti penca silat hiji jurusna aya padungdung 2 aya golempang leres sepuh bisi dia aya gajah putih gagak lumayung giri macan haruman oh gajah naon oh bisa lah kuma bapak weh dina pencasilat sedengkeun tina bahasa silat wae nah bet nyiptakeun kolot baheula bahasa silat silat ngajaga diri salat ngajaga hate matak baheula mah silat salat selat salut silet cicing silat ngajaga diri salat ngajaga hate geblus ke masjid slot kunci slot kan kunci ngeus dikunci selat teh lega ngeus lega salut teh dihormat ngeus salut silet seukeut ilmu kolot ngeus silat bawa ka masjid di teh salat ngeus salat di slot teh entong ujub entong ria ulah asa aing pang salatna eta dikunci teh ngeus di slot maka selat teh lega bijaksanana lega aweuhanana lega ilmuna lega pangalamanana maka jelema nu lega maka kaituna bakal salut teh dihormat batur maka jadi tokoh masyarakat waktu harita saha eta tokoh nu silet teh seukeut omonganana maka kolot baheula bandungan ku bapak engke mah bakal ngalaman maneh alpukat teh hurung si horeng bohlam seukeut omongan kolot teh nya engke mah urang hayang nempo nagara batur teh teu kudu ngingking tinggal nempo we kieu TV Pak padahal kolot baheula teu nyaho bakal aya TV tapi nah kolot baheula geus bisa nyerangkeun kitu sabab elmuna hiji elmuna matuh jiwana teu motah bahkan elmuna ge mati kunaon ayeuna urang elmu teu mati da jiwa motah daek ceramah ge lamun dibahanan duit sadel atuh da daek barang berege diiming-iming kudu dicoblos paingan teu mati Pak da eta atuh ditukeurkeun wae ieu teh ceramah teh Pak Kuwu luhur teuing sabenerna mah dalam mun diuji mah urang cenah manehna geus ngomong kitu tingali panitia ngariung tong dibikeun amplop nu keur ayeuna cilaka apa ya setuju abah ya urang meureuk mental ka kades jeung kasih akang da mumpung aya pun lanceuk di dieu berat teuing hayang nepi ka silet teh sacidu metu saucap nyata ngomongna teh tanpa aya aling-aling mata kolot baheula nu disebut tokoh teh jiwana matuh elmuna matuh jiwana teu motah elmuna ge mati tak ieu tokoh baheula nu ayeuna mah kan jeung ngaku we tokoh aya teh sik-sik melik anjir nu penting mah ayeuna nu bisa menangkeun kades tokoh weh rieur bener ya tuh
cicing rangkeun acan nepi ka jero kalem we lah. Silat, salat, selot, selat, salut, silet. Loba. Silat ngajaga diri, salat ngajaga hate. Tah salat teh ngajaga hate. Jadi lamun jelema nu sok salat ngomongkeun batur, ngahina batur, nyaci batur, berarti sia eta mah karek salat sangkangna teu apal jeung hatena. Aduh. Sedih lah tuh dah. Ibu-ibu kuat rada-rada baeud ka urang ibu-ibu. Muni cenah budak eta mah nyindiran, lain nyindiran kudu tobat teuing. Oh betul. Tina nasi dua. Igalna dua, padungdung jeung golempang. Padungdung igal penca rusuh, golempang igal penca kalem. Maka simbolna kendang jeung goong. Bang pak tuh. Kung pak tung bang tung ting tung kung pang tung tung pak tung kung pang tung tung pak tung kung. Simbol saha eta? Lalaki. Awewe simbolna golempang, matak golempang mah kalem. Eret pan kalem nunutan ka teh. Tet 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 tet. Lain ho sawer tet tet da capek itu bibir kikian teh tet 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 padungdung iga pencan rusuh golempang iga beca kalem itu kan rumus rumah tangga lalaki getol usaha pamajikan kalem balanya beunghar kolot baheula mana bukti eta duit leutik jadi sawah duit leutik jadi imah nu ayeuna duit gede ngajualan sawah mata hampura pak sapinter-pinterna urang budak ngora moal bisa ngelehkeun pangalaman kolot mata saeus urang masantren ilmu luhur keukeuh kudu sujud maka kolot pangalaman moal bisa ngelehkeun tah kolot aslina mah mata abdi sok mun sasalaman sok ngareret geuning abdi mah ret oh kolot abdi langsung suntangan ka kolot mun budak ngora mah sababad jeung abdi teu hayang abdi ka Pak Kades kudu suntangan da Pak Kades 45 abdi 40 Pak Kades nyawe gitu 45 lah oh 50 leuwih teuing da ya kapun lanceuk 42 abdi 40 jadi abdi kudu suntangan kapun lanceuk nah 2 tahun pangalamanana leuwih ti abdi kantenan ieu ka sepuh abdi nu kedah suntangan ka sepuh nah parantos sepuh berarti wajar budak ngora ngaragangan kolot ieu mah pedah maneh ustad kolot kudu suntangan Gusti di mana akalna si eta udah lieur ah ieu teh nu dipayuneun teh eta kolot-kolot abdi ieu teh da ditinggal teh asa can aya nu leuwih ngora aya hiji gini teh Kang sabaraha tahun Yuswa amanya teuing aya tanu ngora hiji teh Kang sabaraha tahun 34 tah akang suntangan ka urang 40 nya cek bapak teh hampura tad cenah bapak mah teh masantren teu sakola keukeuh Pak kuring ngahargaan batur moal ditempo pasantrenna moal ditempo sakola luhurna tapi keukeuh antara bapak jeung kuring mah 40 bapak mah 60 artina geus aya nilai 20 tahun pengalaman bapak hirup di dunia kuring nu kudu ngahormat ka bapak komo jeung lagu naon ari babah hormat adek pan bege geus nyanyi eueuh teu ka dieu ah seni mata kolot baheula lamun bab rumah tangga geuning dikarang laguna rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana ti bujangan jeung parawan nepi ka geus rai anak dijieun laguna ku kolot baheula Muhammad Toha dijieun laguna ti hon sewang kitu geuning ah piraku teu apal oh teu arapal be kabeak-beak ti koro anjir kahareupna ge eueuh kolot baheula coba lagu ayeuna ukur ngandalkeun geol jeung getak ayeuna makna laguna mah da eueuh
lamun dangdut baheula ingat ka pangeran. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Lagu baheula ta lagu baheula aya makna dina kahirupan. Pak Haji, tapi rakyat mereka abdi rakyat. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Pak Haji mah ada rakyatnya Pak Haji. Maja rakyat mau 50 nya lurah mah era lamun 50. Geus lawas lagu baheula yeuh. Carita urang duaan. Wah, kadon beak ti korot teh. Eueuh. Oh itu. Lagu baheula ngasuh budak heuh cicing heula tuh. Budak ogo diasuh ku kolot laguna neng neleng nenggung gerak gede gerak jangkung gerak sakola ka Bandung gerak ngokok lakeun indung. Ayun aming di ayun ku samping ayun aming di ayun ku samping. Lagu baheula Pak. Ibu rakyat neng neleng nenggung. Pak Kades sing sehat Pak Kadesnya. Oh aduh nyeri batang. Gerak gede Pak Sekdes. Oh tokoh nuhun. Gerak gede nya mojo Sekdes mah mojo sok. Gerak jangkung. Oh kalah. RT Bu RT lain kela cek si ibu yuk Bu RT kia tuh cek ibu teh maneh we heula ada urang mah odok kitu atuh. Aduh kacau emang. Aduh lagu baheula keur ngasuh kitu pan lagu paingan budak teh balager saroleh narurut lagu nage garena nu ayeuna pan lain neng. Aduh asa kakara sapanjang ngosok ceramah kejadian kieu asa kakara
demi Allah tah karek di Subang bah terjadi aduh nuhun sadaya nuhun kumaha Pak Bu RT sieun ku angin bahaya cicing heula ada sieun ku angin naon RT 2 jeung RT 4 Bu lain abdi tuh oh buka dus bae kayak dadak mere mah bakal kahareup ulah kapaksa ulah besi ulah kapaksa ngan lamun henteu paksakeun ieu teh perbandingan budaya Pak jadi kolot bala seperti itu ngadidik budak teh termasuk ayeuna rajaban teh bagian daripada kebudayaan bangsa urang bangsa Indonesia matak anu tarakeun bae urang we nu osok tuluykeun kahartos urang osok rajaban heukeun bae da di jerona mah ngaji keneh deuk nerangkeun naon eta rajaban deuk nerangkeun peristiwa besar anu terjadi ka Nabi Muhammad lantaran Nabi tadi isrokeun jeung mi'rajkeun saingga dina Al-Qur'an suratna surat ke-17 ayat kahiji aya 8 bahasa subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa subhana teh maha suci Gusti Allah berarti lamun urang geus ngomong subhana hate kotor tong dikukut lain haben wae subhana ai siksik melik dikarukut pan aya laguna habeuna laguna subhana maha suci Gusti Allah berarti hate kotor tong dikukut lamun subhana maha suci Allah dina bibir diomongkeun ai hate siksik melik kadongdong ge alus luar mat eusi rada kateungeul ieu mah lemes bahasana ngan aya unsur kulit limus borok sararea leuwih hade jelema kasar tapi kaen kasur tibra dina kulem ayeuna nu hadir di dieu lemes pan Pak Ustad mah sae Pak Ustad mah viral Pak Ustad mah keren isu mah ngomongkeun teh ka urang teh bener pasak deh kalau mana ngomong ke nana manyai Ustad kita minta saweran nyata mere yang ngomongkeun doraka dua tah sedil atuh da subhana teh maha suci Gusti Allah lamun bener ku urang diaku subhana maha suci Gusti Allah maka hate kotor tong dikukut apan bongan bibir urang geus ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah hate atuh ulah aya kotoran sabab Allah teh butuh nate subhanallah teh lain bibirna tapi Allah butuh subhanallah teh praktek dina hirupna matak lamun bener urang subhanallah tah hampura bakal jongjon hirup moal sirik moal panas moal geuleuh moal rujit moal cua sanajan batur salah moal aya sifat ngewa naha da urang ge osok salah lamun urang eukeur salah di ngewaeun ku batur urang ge teu ngeunah atuh komo urang batur keur salah urang ngewa ka batur itu ge sarua teu ngeunah artinya subhanallah teh aya rasaan aya nyawa aya nyawa di balik angka subhanallah ayeuna alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah berarti urang mah teu boga hak dipuji teu boga hak disanjung teu boga hak dipuja-puja teu boga hak disanjung-sanjung urang mah boga hak dihina diledek dicaci dimaki dipitnah sekalipun hak urang nah mah kejeung hak urang da puji mah kagungan Gusti urang mah boga hak diledek batur ustadana jelema gelo ustadana jiga bagong ustadana jiga monyet moal kasigeng karek disebut monyet ku kerud mah kahartos meureunnya atuh kumaha sikap lamun ibu diledek batur dicaci batur dihina batur dipitnah batur sikap ibu tong sarwana entong ngalawan dihina diledek dicaci dimaki dipitnah tong ngalawan lalajuan tina buah aya nu buruk teu kudu dieuneuk-euneuk teu kudu dipetik teu kudu diala buah buruk mah murag sorangan nu ngahina ibu nu ngaledek ibu nu geuleuh ka ibu tenang engke ge eureun sorangan capeun Pak asal tong dilawan we kahartos ya
pakades dihujat bebeakan, pakades digoreng bebeakan, arikun payakun cek Allah kudu jadi, saha nu bisa ngahalangan karena perkara eta moal aya nu mampu. Well tah pan geus tadi well. Maka subhana teh jero, ternyata ilmu subhana teh mersihan bibit rurujit penyakit nu aya dina diri. Dek naon eta subhana, alo dek mere pelajaran hirup ngaranna Isra Mi'raj. Ari Isra teh perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, maka urang ge kudu berjalan lamun bener ieu Isra Mi'raj. Ti mana urang berjalanna? Tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina goreng jadi alus, tina pedit jadi berarti lamun bener ieu Isra, teangan budak yatim pang sakolakeun, teangan nu boga hutang pang mayarkeun, teangan cicing heula atuh. Teangan jelema nu boga hutang dirurung kabingung dirang-rang ku kasuah pang mayarkeun, teangan budak yatim pang nyakolakeun, teangan anu miskin nu teu nyangu pang merekeun. Lamun bener ieu Isra, pan Isra teh berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa keur nabi, ai keur umat nama lain eta, keur umat nama berjalan tina bodoh kana nyaho, berarti rutinan bakal loba, ka kiai bakal naker, ka ulama bakal deket, ka ustad bakal sumanget. Berjalan tina bodoh kana nyaho, nu kedul jadi daek, engke toong salat subuh, lamun loba berarti Isra, lohor aya Isra, asar naker Isra, maghrib naker Isra, isya teu saat Isra. Lamun engke subuh eueuh, lohor eueuh, asar eueuh, isya eueuh, maghrib eueuh, naon ieu Isra? Hanya sebatas pangaosan. Batur ge bisa ngayakeun pangaosan kieu mah. Heeh nya. Datangkeun ustadna, datangkeun sona, hadirkeun jamaahna, judulan Isra Mi'raj. Naon ladang tina eta? Matak mi eling Isra Mi'raj enteng teuing, nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj. Mi eling kalahiran Nabi babari, nu hese mah eling kana naon nu geus dilahirkeun ku Nabi. Jadi aya makna beda, Pak. Mi eling kalahiran Nabi enteng, nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun. Mi eling Isra Mi'raj itu enteng, nu hese mah eling kana ladang Isra Mi'raj. Urang ge cantang tuh. Nu pedit jadi bager, nu goreng jadi alus, anu kamari gurger jeung dulur menta hampura, nu goreng ka salaki jadi hade, nu sok ngagogoreng RT jadi eureun. Ta Isra teh. Nu beunghar nu sok nagih wae BLT. Hek Isra kadinya. Kongkorong boga, gelang aya, sawah lega, gedong boga, mobil naker, budak jugala, RT dicarekan, RT edan, RW lieur, kunaon ari emak batur meunang BLT mah henteu nepi ka hayang si eta. Gedongna sigrong, mobilna mewah, sawahna lega, teteh teh Isra nu kitu teh. Da lamun Isra mah bakal bersyukur karena harta, lamun kabere ge bakal dibalikeun, pades. Maknya maka bere gedong boga sawah lega budak jugala madeg narima 600 ngan pangmikeunkeun ka rakyat anu leutik bener-bener kades ulah nepi ka bikeun ka emak era bari beunghar kieu meunang ta eta nu Isra mah ngan eleh euy ku rakyat mah well tapi da sanajan ibu keprok ge ditempo-tempo eueuh nepi ka dinya jelema teh eueuh mata kuyuhan nu jadi kadesna moal teh diserang atuh da kongkorong boga gelang aya wah kades dah hayang urang ge pan maneh teh ku urang dicoblosna jug mawa kadinya si eta mah kacau anjir eta hate bener ya sok Isra atuh berjalan tina bodoh kana nyaho rutinan bakal loba ka masjid bakal naker nganjang Quran bakal dibongkar hadis bakal diaji ka pangajian kieu bakal sumangot Isra Mi'raj keur Nabi mati Masjidil Aqsa naik ka Sidratul Muntaha itulah Nabi keur urang mah Mi'raj teh naikna darajat umat Nabi Muhammad yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah Allah deuk naikkeun darajat manusia ku iman jeung ku ilmu tah iman nu mana iman nu ngancikna diri ilmu nu mana ilmu anu aya dina amal naik darajat jelema paingan atuh urang teh dipilih ku Allah da urang mah karek boga ilmu can boga amal bener ya asli
bangsa batur Amerika Eropa kunaon baleunghar boga ilmu kaduniawian nempo budah laut diciptakeun jadi keresek nempo runtah dijadikeun nepi ka nempo runtah dijadikeun dirobah plastik keresek robah jadi baskom bangsa urang sapatu butut ge neangan lem kuat liur Pak. Ya bener artinya bangsa urang karek bisa maca Quran can bisa maca alam bangsa batur bisa maca alam ngan teu bisa maca Quran sok atuh ti urang sakola ka ditu ti ditu sakola ka dieu Islam teh rahmatan lil alamin jadi rahmat ka saantero alam ulah geuleuh-geuleuh teuing urang ka Yahudi ai mah geuleuh ai HP dibabawa ari TV dilalajoan ari Telkomsel dipimilik ari teleponan jeung saha ai ongkoh geuleuh ka Yahudi ai produkna badaeli pan leuneng hirup kitu teh well tah itu korban TikTok kieu well pan bodor Pak ti Yahudi sekalipun ari ilmuna alus mah cokot jadi urang teh lain ngewa ka Yahudina tapi ngewa teh kadang-kadang karena akidah mereka nah kitu atuh jelema salah teh meunang dipika ngewa ngan entong ngewa kanu salah entong ngewa ka jelemana deuk ngewa mah kanu salahna kahartos cicing saya teh engang riweuh teh mun bapa ngewa kana salah lain ngewa ka jelemana deuk ngewa mah kana salahna da jelemana mah sarua boga inung boga bapa dipika ngewa ku urang kolot anu nyuruh cai panon matak teh saeutik kajadian urang ngewa ka jelema salah akhirna kasalahan itu nyampak di awak urang dragdag di batur teh ngewa ka urang supaya silih ngarasakeun kana kasalahan masing-masing well sok mi'raj Pak Kades tos sabaraha periode nembe didoakeun ku sim kuring sing panjang sing 2 periode sing 3 periode kene beli di dia aya Pak Ustad nurek nyalon pikir deui lah naha urang mah da ustad mah urang anterkeun rakyat cenah ka masjid urang bere urang ungah-ungahan ka rakyat nganter bacaan salat ustad mah kitu we lah terus deui ustad mah meureunnan bagian adan kene bagian kades mah urang pikeun we ka Pak Kades anu geus aya nya Pak naha ustad mah kejeng ulah lain ulah ai kamentalan mah pek bae ngan sabenerna mah da cicing di pemerintahan Pak ayeuna biheung kamentalan ku ustad teh Pak moal kamentalan matak abdi ge ditawaran jadi kades hoream naha talung kana jadi ustad mah ceramah ka ditu ka dieu balik meunang kades mah deuk sambutan 2 jam setengah ge moal meunang matak geus we jadi ustad ngan meureun kuring mah bagian ngadoakeun ka Pak Kades sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi panjang yuswa naha sabab rakyat sangsara nu kudu dibelaan teh ku Kades ai Kades sarua teu boga duit rek melaan ku naon rek ku doa bareng gitu anu sangsara ya Allah moga-moga we dipaparin rezeki milik bari duanana eueuhan capek ai kitu meureun Pak Kades beunghar tinggal bebeja RT cek RT teh Pak Kades di urang aya nu bade ngalahirkeun eueuh ongkos keur nu ngajuru ka ditu ka rumah sakit sabaraha BPJS aya ongkosna nu eueuh 200.000 ka dieu ka imah Kades gebro tuh ari boga mah coba teu boga kan capek matak teangan pamimpin nu hade gogog hade tagog alus gobrog nya ilmu kolot mah cerdas deui cekap deui heuh nari ieu haben wulwal wel wae mi'raj sok geura mi'raj naik mi'raj keur urang mah naik darajat terakhir ya capek tina mi'raj teh ternyata nabi teh disidang ku Allah Muhammad umat anjeun teh loba dosa jeung doraka keur mupusna nyaeta ku salat sabaraha waktu 50 waktu maka tepung jeung Nabi Ibrahim moal kuateun Muhammad lamun umat anjeun tita mupus dosa ku salat 50 waktu maka dirobah diurut jadi 5 waktu ternyata 5 waktu ge urang ge hese keneh bener Pak subuh kaberangan keneh lohor katari ka asar ampir ka magriban magrib ampir ka isaan palawe isa ge ampir ka heesan jadi ternyata gening boro-boro 50 waktu 5 waktu ge urang teh berat padahal eta salat teh alat media pikeun ngawangkong urang jeung Gusti Allah istainu bisobri wasolati innallaha ma'a sobirin jadikeun salat jeung penolong sabab Allah teh bagian ti jalma-jalma anu nyerenkeun diri pinuh dengan kesabaran madak nulungan masalah urang teh ku salat jeung ku sabar dina salat pek bebeja hasilna sabar
ayeuna ibu mun beger salaki ngomong na salat ya Allah gitu coroge abdi keur beger rautan hatena leehkeun manahna uihkeun rasa kacintana hasilna sabar enggeusna boa-boa salaki ibu beger jeung batur ternyata ibu deuk menangkeun menteri teu hore cenah hayang bener ka menteri we nya menteri perikanan mi'raj salat nu mana atuh tah salat nu mana nu bisa mupus dosa salat anu dilaksanakeun di luar salat cicing bisi teu kaharti bangga salat nu dilaksanakeun di luar salat bapampan salat kuring salat lohor opat asar opat maghrib 3 isya opat subuh 2 kuring sarua bapa sarua tapi salat di luar salat bakal beda Pak palebahna bedana dina bacaan salat bae geus beda ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati ini wajahtu wajhiya lilladzi alus eta bacaan alus praktek salat teh kudu alus ucapan urang ka batur tong nganyerikeun batur tong ngahina batur tong mingka geuleuh batur tong nyaritakeun ka goreng patutan batur bacaan alus maka kalakuan ge bibir teh kudu alus tah eta salat teh kaharti ya kadua jelema salat teh aya takbir Allahu akbar ai ngaran-ngaran takbir bapa lamun gelut jeung batur ampun euy ampun urang naha ampun bet ngangkat leungeun henteu kieu ampun euy ampun henteu ampun euy ampun berarti jelema geus nyebutkeun ampun moal disiksa deui artina urang ge Allahu akbar geus nyarenkeun sabeuleug geunyeur hirup ka Gusti Allah deuk kitu deuk kieu mangga Gusti nyarenkeun matak abdi kikieuan lain hayang jeung teu nolak mung berarti Allah anu nyieun abdi sarupa kieu teu kudu dipika sirik teu kudu dipika geuleuh naha sagala rupa perkara ge terjadi karena izin Allah well Pak Kades lamun teu diizinan ku Allah da moal jadi kades moal kuring moal mungkin viral lamun eueuh izin ti Gusti Allah bener tapi sabalikna jelema nu siksik melik sulit ati goreng pucus kades geus jadi ya urang ge nyaho di mandian di Banten ngarang lamun bener di mandian di Banten bener urang Banten bakal jadi di kades kabeh nah pan mandi di dari itu ya Ustad Nana urang ge nyaho modal viralna naon gitu di mandian kudu wegan entong caiteun urang mah loba teu kudu wegan jadi ngarang jelema nu sirik mah leres tah jelema nu sirik kaituna salain sakadar ngarang kadituna bakal neangan ngoreksi kana kasalahan kacaletot teh omong kuring samenit sadetik bakal jadi jimat keur ngancurkeun awak kuring nu kieu tah sisit melik ngaranna Pak Kades kudu hati-hati kuring ge kudu hati-hati naha jelema nu ngewa mah bakal nyokelan ka gorengan sanajan bubuk leutik sagede sieur well tah situ percaya Pak Sekdes kudu hati-hati Pak Sekdes Pak Kadus ayo rakyat leutik mah teu perlu hati-hati kan bae rakyat mah teu kudu bener ya bacaan salat alus ngomong ge urang teh kudu alus salat tungkul Allahu akbar pan tungkul bawa kana luareun salat artina tawado jadi jelema anu sok salat mah bakal tawadu hirup batur leuwih alus batan urang batur leuwih hebat batan urang batur leuwih ilmuwan batan urang batur leuwih keren batan urang sehingga ilmuna salatna bakal mampu ngajanan batur lain diri nu hayang diajanan ku batur sababongan salat tungkul maka tungkul nempungkeun sifat katawadoan hirup rada bangga mang salat eta teh da kanyataan mah salat teh kieu geuning 2 tah 3 eusina salat eusina salat nu nomor katilu assalamualaikum kakatuhu assalamualaikum kakenca katuhu simbol kealusan kenca simbol kagorengan tak eta nu berat dilakukan teh kanu goreng doakeun alus kanu alus ka urang ge ngadoakeun mah kudu alus cikan buktikeun ibu dihina dicaci dimaki dipitnah doakeun ya Allah paparin panghampura anjeunna mungkin keur hilapeun ieu tanu salat teh tidak ada teh nyaan tidak ada pan salat nabi teh eta Pak solu kamaro aitumuni usoli salat anjeun anu seperti salat Nabi Muhammad mana salat anu di luar salat artina geus salat make akhlak Nabi Muhammad tak urang teh abotna teh di dinya matak saenggeus rajaban tong mariksa salat batur tong lalajo kalakuan batur tong noong salahna batur awak urang ge pariksaeun batur nggak usah capek
Geus jam 4. Ye. Protes wae. Dek ngosan ulah asal lieur. Wah urang nu ceramahna atuh. Ampun. Tapi ieu teh da teu diterangkeun kabeh bab salat teh. Heuh ku sakitu ge da biheung ka pigawe Pak. Nya urang mah sutak saeutik we da bapa jeung kuring teh sarua bab salat teh pasti kabeh ge apal ngan ai kuring wani ngomongkeun ai mungkin bapa mah diempet-empet dina hate kitu ai kuring mah dicaritakeun da eusina mah di bapa ge aya assalamualaikum ka tuhu assalamualaikum ka kenca katuhu simbol ka alusan kenca simbol ka gorengan lamun ku kuring ieu disimpulkeun saha nu geus salat Pak Kades eta apa leun rakyat teu nyoblos kabeh tapi gini ieu datang nu goreng ge geuning Pak Kades mah teu ngalawan goreng kaharti yai namanya bodoh sih kaharti henteu ha ieu teh pan Pak Kades teh kamari teh nyalon tuluy teu dicoblos geuning ku sararea apaleun Pak Kades ge yen ibu teh teu nyoblos tapi geuning Pak Kades masih kana berbuat baik ka ibu artina eta salat teh kanu goreng ge masih kana nyieun ka alusan komo kanu alus Pak tak kuring dihina batur dicaci batur diledek batur dipitnah batur kuring teh kudu nyieun ka alusan ka jalma nu ngahina ka kuring pada kanyataan rada bangga mah berarti lamun gitu salat teh coplok tina tetekon bahasa salat jadi lain ukur pinter syarat sah jeung rukun salat tapi urang ge kudu pinter mawa salat kana akhlak perbuatan halah kakara kuat ripuh ki hareudang de ongkoh aduh kalah ya rek ngitung duit urang rek ngitung duit DC nya keun kan aya nu budak yatim teh di dieu mana sok aya ini nyebut yatim meni hororea merena ge budak yang budak yatim aya teh Bu murang kali yatim sok saha wae nya sini deh sini ah sini deh sini sok deh ini deh sini ayo sini sini udah kalanya orang hitung lah hiji 100 pan diumumkan 100 karek menang 150 200 naon hitung 2 ya urang masuk sieun kieu budak yatim loba duit ngan 300 sok sieun kitu teh gegebegan hate teh aya deui heuh sok taekeun kabeh dek sok pikaseureun wae nya henteu gedang teu kurang tuh kela 5 J 2 3 4 5 oh bener alah ku berkah tenomokan hah anjir alhamdulillah Gusti ulah aya kene atuh iman mana haroream teuing monya ya budak yatim geus gede kitunya hiji 2 udah sekolah tuh dek di mana di SDN Tanjung 1 di SD mana SDN Tanjung 1 kamu sekolah tuh kamu belum belum yuk sekolah SDN Tanjung 1 oh yuk sekolah kamu dua sekolah calon banser tah banser mah kudu gede tanaga Pak yuk calon banser tah lamun calon lebih mah yuk tah iya ini deh salam ke Pak Kadesnya lungsur tidak salam ke Pak Kades pan sanes nu akang ieu teh artos tinu sadayana itu dek kade ulah pakai main PS iya nuhun ya sok sini saya jaga turun anak nak turun ke anak
turun ke handap. Iya sanes ya dek sanes nya beli anu kalangkung salam ka Pak Kades salam aya deui sok bae ka dieu mana sok sini iya sini sok mana hawios dek nu leutik justru anu kolot juga ibu lain yatim anu mana saha we atuh nu ka dieu muni nomokan mana ya sok ka dieu ibu tak ibu na ka dieu ibu ka urang kali yatim anu tos teu aya na saha keponakan ya sangakeun ieu nya nuhun ieu nya ya sami-sami hei tong jahil aya deui jeung tedur teh kana jantung be pas nyebut aya deui iya sanes iya yatim bener ieu teh henteu nya bae we meureunana heuda kan bae asli da abdi mah acan mere bieu teh madak bieu mere we sakit ya nu dina YouTube kade nu bab nu ieu tong ditayangkeun orang anjir ketemu ku batur dipotong ya anu pas mereka barudak potong ulah mung viral teh capek hoream eta ge kitu tah hoream viral teu pora ruguh hoream teh mau nuhun Pak Kades nuhun bapak-bapak sadayana hakikatina rajaban teh sabenerna mah nu benerna hakikatina rajaban nu benerna adalah nyaah ka budak yatim Pak. Nah apa cek nabi jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung urang-urang bieu teh asa gede mere 100 ka budak yatim teh hakikatna mah umurna lalakonna panjang keneh budak bakal butuh sakola budak teh bakal butuh gawe budak bakal butuh saragam lamun bisa mah di dieu lamun bisa anu baleunghar teh aku tanu 5 bieu teh keun kitu kuring bapa angkatna anak yatim lamun di dieu eueuh sok ku kuring di aku ngan sampe nanya kuring na geus teu sarangu kurang dieu kitu sakit nu kapiatur mau dek ngeusan nih kumaha nya teh sakit nu kapiatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih di pamrih hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang si gotaka aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.